Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abi Fikri Rijal Palepi di kelas 10 IPS 3. Di dieu abdi bade ngeunaan dodongeng Kiang Santang. Kiang Santang teh putrana Prabu Siliwangi anu katelah geugahna tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa oge teu aya hiji oge nu jalma nu bisa nandingkeun kasaktianana. Yen dirina hayang tarung Kian Santang kasaktianana dipikasieun teu. Hayang tarung ngadu jajanten ilmu, jajanten. Tapi teu aya bisa nandinganana soalna Kiang Santang saktina leuwih ya. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nunjun karajaanna, para ahli karajaan menta berbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan si eta Kiang Santang putrana Prabu Siliwangi, anu bisa nandinganana nu satara. Ditanya gitu, para ahli nujun teh kabeuhanana ngabigu teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujugna aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu Siliwangi. Nyaeta aki-aki ngomong, Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan ka kasatriaan Kiang Santang. Tuan putrana Prabu Siliwangi. Jauh pisan eta jalma teh aya di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Terus Prabu Siliwangi ngajawab, sa kira-kira anu bakal unggul lamun rek tarung jeung Bagenda Ali, saur Kanjeng Prabu Ali naor aneh pisan. Samemeh ngajawab eta. Aki-aki teh geus ngaleungit. Duka kamana teu tapakna patilasan si aki-aki eta tos ngaleungit tos kamana. Ti harita Kian Santang teu ngeunah cicing hayang geragok patepung jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali hayang geura tarung saur Kiang Santang. Hiji waktu Kiang Santang panitipan ka Ramana Prabu Siliwangi sejak minangka negeri Mekah.
rek rek nepungkeun ka Bagenda Ali saenggeus diwidian kuramana gejlik bae anjeunna angkat di Pajajaran. Lempang ngulon nya gejlik di Pajajaran langsung lempang ngulonnya. Ngulon berarti nu kangen. Non jalma nu Bagenda Ali yang geura tarung jajanteunna cenah nyaeta Kiang Santang hayang tarung sareng Bagenda Ali. Lempang dina kulit cai nyetak gancang ka ditu dikulonkeun barang nepi ka negeri Mekah Kian Santang patepung jeung aki-aki keur ngeulehan handapan tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, cicing tunduhkeun di mana anu namina Bagenda Ali tuduhkeun cek yang